Tapi Ipah anu memang nage saya gataki-taki sakirat manehna ngagunakeun gerakan bajing loncat lop diteruskeun ku gerakan sero nyusup terus ngaborengkal kagigireun karena bari nyoba-nyoba nyammerkeun jurus jongjolong noto grek ngicip-ngicip iga. Sae nung karena ngebrehkeun pamujina dibarengan ku ngagilekeun badana nyingkahan panotog Ipah. Padahal lamun kumanehanana diantep oge dikeunana oge moal matak naon-naon lantaran geus kataksir jurus Ipah teh henteu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Oge lamun kumanehna diantep tangtu leuwih gampang pikeun newakna ngan nya kitu karna sakalieun ayeuna rek nyoba-nyoba geus nepi ka mana kamajuan gerakan Ipah teh. Hiuk leungeun karna ayeuna rek nungkup pigalang leungeun Ipah. Bari leungeun kencana ngolebat di luhur nu maksudna rek ngarabu punuk tapi Ipah ngagentak narik leungeunna lep nyumputkeun awakna bari ngacorelat ka gigir. Iya. Ya. Karena rikat ngakirir deui bari rada mundur saolah-olah nyieun lolongkrang pikeun manehanana supaya bisa sampurna newak baseuh anu jadi lawan. Oge deui pikeun nyingkahan panarajang Ipah dageus tangtu bakal ngahancak kena kekemplongna tapi teu kitu. Teu kira-kira karena ngaranjugna lantaran ijiranana teh mereset. Nyi Ipah nu disangkana bakal terus ngaganggu kena kekemplongna teh manehna kalah ka ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Atuh daek teu daek kapaksa karna teh jadi newak angin. Nah, becilereun atuh Kang. Kang nama becilereun kitu geuning atuh. Ipah nyikikik di tempat anggang. Yang sedikeun anu keur colohok bengong kapalingan ku gerakan manehanana. Sae Ipah, sae pisan. Laras kadah kitu atuh. Karena bari nyebrut narajang. Hep, hiya. Leungeun duanana rangah pikeun ngarabu cangkeng Ipah anu memang nalengkeh atau lengkeh cangkeh lengkeh papanting. Tapi memang bener-bener Ipah gerakanna lingas turan cingeus teu beda ti manuk kapinis wae. Ngan sacorelat pisan manehna miceun awakna kagigir karena terus nyusul tepus ku gerakan manuk besi tapi Ipah rikat nggunakeun gerakan acrog bangkong karena ngagentak miheulaan kana lolongkrang anu baris ditincak ku Ipah. Dah beunang ayeuna mah. Hap. Yah, karena ngagero bari ngarangkulkeun dua leungeunna manehna geus ujub yen sakali ieu mah Ipah teh moal bisa hojah deui. Tapi buktina karena kalah ka ngaranjuk deui bae. Lantaran manehna tetela newak angin Ipah anu geus nyantong teh ngadadak leungit tina sasaranana. Memang Ipah dina waktu anu ngan sakiceu pisan manehna geus hasil ngagunakeun gerakan pucuk awi ketebak angin tutungkusan ti ujung kulon. Geus kitu celeng manehna ngagunakeun gerakan simet ngejat ngajauhan. Naon nu kenging teh Kang Karna? Naon nu kenging teh? Teu aya deh. Ipah bari ngancunan harita teh. Alah, bener-bener kuda teh hese pisan teh waknanya. Sugan kudu dieurad ieu mah ye, sugan kudu dieurad ieu mah ye. Karena bari ngabelehem latam letem teu beda ti doma eleh. Heug manehna luak liuk api-api aya nu di teangan miceun salasa nyumputkeun ka erana harita teh. Sabot karena luak liuk keneh Ipah maningan sore sajorelat pisan ngejat kanu bala. Tapi teu burung ku karena kabireungeun lantaran ari juru panonna mah teu weleh ngagiler ka Ipah maling reret. Ngagentak karena ngudag malah ayeuna mah boga angkeuhan yen Ipah teh moal hese ditewakna di nu bala mah. Tapi barang bus manehna nyorang reremetan tetela Ipah teh eueuh. Taksiran nyumput ka tukangeun rungkun-rungkun saliara anu ngagigidig sabudeureun eta patempatan. Ipah, kemana nya? Ipah, karena ngakorobok. Ipah,
urang uyah tos siang ye. Karena ngakorobok deui, tapi lebeng nu digerowan teh teu nemalan. Geus karuhan Ipah teu daek ke nemalan keteyep karena leumpang lalaunan nyamperkeun salah sahiji rungkun saliara. Heug ditempo lalaunan, tapi tetela Ipah teh didinya oge eueuh. Taksiran bae geus rada beh jauh nyumputna dina rungkun saliara anu sejen deui. Tapi puguh sakitu lobana atuh. Ari ditempoan hiji-hiji mah sabatae lilana leuheung lamun jol-jol kapanggih kumanehanana. Kitu harita teh karena kudu tangko teteng neangan Ipah nyingrai-nyingraikeun rungkun-rungkun saliara nu aya di dinya. Ipah, ulah ngadempes di nu bala atuh. Ipah, Pah, Ipah, ye, ulah ngadempes di nu bala. Bisa ya orai, aya orai gerangke. Heug di dieu mah loba orai. Duh, macok we gerak kana ping-ping. Hage tah Ipah tah. Sok orai, pacok kalinya orai tah. Kana ping-pingna tah orai tah. Karena nyingsieunan sugan we Ipah daekeun kaluar tina panyumputanana. Tapi kawasna Ipah teh teu sieuneun. Da buktina ulah boro-boro norojol sorana oge teu kadenge kecet-kecet acan. Dititenan rungkun saliara kabeh hiji oge taya anu oyag ari lain enag ketebak angin mah. Haglah mun teu nemongan Ipah ditinggalkeun kelah ku akang teu daek bijil mah. Karena ngagorobok deui. Ipah, kemana nya? Ditinggalkeun Ipah lah. Teu daek bijil mah lah ditinggalkeun sok we lah nyalira di dieu. Karena ngagorobok deui tapi Ipah tetep ngedempes. Duh. Nah, di mana nyumputna mangkeluk teh nya duh. Ieu mah ye. Karena gegeleneng bari teu weleh luak rieu. Balik keun lah ditinggalkeun lah. Karena ngabobodo. Dah henteu ari init mah. Mending ge balik. Ieu mah ye. Sok hage tah orai tah. Atawa maung tah hage tah sok lah. Keuna ditinggalkeun lah Ipah mah. Karena ngabobodo dah henteu ari init mah manehna tetep ngajanteng bari ngawas-ngawas sugan we aya rungkun saliara anu oyag. Ai. Aduh. Bener itu Ipah teh moal bijil. Haglah. Mangkaning di dieu mah sanget Ipah. Susumputan kitu mah ulah-ulah engke bakal disumputkeun juri kop tah mere Nyi Ipah. Lumayan keur batur keung mangkaning nolis hideung santen. Kop tah mere tah nu gageugeuh di tempat tah mere tah gadis manis urang ujung kulon tah sok kadinya tah sok lah. Kop tah mere Nyi Ipah lumayan keur batur keung tah. Karena ngagorobok deui nyingsieunan ka jurig ayeuna mah. Geus kitu leos wae karena mah pura-pura dek init. Antosan Kang Nana. Antosan Kang. Ipah ngagurubug ti tukangeun rungkun saliara anu rada anggang pernahna. Sieun ari ku jurig mah dedeg-deg manehna lumpat teu sirikna notong-notongkeun maneh muruka karna. Kop tah mere tah urang ujung kulon tah. Karena bari nyerengeh asa meunang. Kang nama alim daripada di naon teh dipasikeun ka juri mendingan dipasikeun kana naon. Mendingan Ipah barang geus deukeut asa-asa deui kan gabrug bae ngarangkul ka karna montel pageuh bari bibir gidigan bener-bener sieun disebakeun kana demit mah. Hoya beunang ayeuna mah lah kuda ngadate. Aduh.
Itu nyiwitan atuh. Atuh da keheul akang mah mending sieunan atuh Ipah bari ngagabrug ngarangkul ka Karna. Terus Ipah ngadelek geget lain delek ngebrehkeun ka geuleuh ieu mah. Ngaledotan istuning Ipah teh ka Karna, sieun diparabkeun mah atuh. Akang mah sok bangor ada naon teh Kang Karna mah atuh dah sok ngadat wae kudana geuningan atuh dah jokina mendingan bangor pisan atuh akang mah moal ngadat aya nama Nung waler atuh mangga waler moal ngadat deui Ipah ngalias lucu namah-namah Karna mani dadenyapan itu pala disebakeun meureunnya disebakeun kada demit wae di dieu moal Ipah hanggetna keur ngajawab aya kabosen pokna deui bari ngadelek jep jempling hiliwirna angin teu beda tinu ngepetan recetna soda manuk di luhur tangkal teu beda ti sora tatabeuhan anu keur mepende pangaruhna geus lain deui matak namah-namah kanikmatan komo deui ieu sasatna paduduaan taya anu ngaharu biru antara Karna jeung Nyi Ipah teh sanajan sagala diwatesanan henteu leupas tina itungan jeung ijiran tapi ngaran-ngaran anu keur pada mabok asmara dahana munasabah pisan matak poho dina naon pangrasana hirup di alam dunya teh ngan maranehanana wungkul duaan teh isini-isinin akang mah nya Ipah bari ngolesed sareret ngadila ka Karna isin kusaha Nung isin kusaha sok tuh udah akang mah teh isinku itu tuh Ipah ngarinat kaluhur nuduhkeun ku reret panona oh kucang kurileung sajodo urutan urang beureun teh Pah akang mah Karna bari rek ngarangkul deui atos cekap akang nana Ipah rikat ngejat dedeg-deg manehna lumpat muru kasih jalan jajahan reg eureun terus malika tukang ngancunan ka Karna nu masih keneh molohok lantaran rontokanana poos cangeh gara anu rek ditewakna teh ngagalaprak manten leupas tina rangkulan harita teh urang tuna heula kayaan Karna anu keur sesontoan sareng Nyi Ipah urang malikan deui kaayaan Pamurtala geus nepi ka Bungbulang teu hese nananyakeun suruyung kabung teh puguh boh di Nangkaruka boh di Bungbulang atawana di tempat-tempat sakurilingeunana upamana bae di lembur-lembur Bojong Cihike Citalahap terus ka Cibeureum saurang oge taya anu bireuk deui yen suruyung kabung teh nyaeta Karna incuna Aki Mursid kuncung-kuncung teh Pamurtala muru imah panuduhan kabeneran nu aya di buruan ngan Widarma nini amah keur di jero imah Aki Mursid tacan balik ti Citalahap sedengkeun Karna jeung Ipah masih keneh di jalan Sampurasun kisanak Pamurtala nyolongkrong ka hareupeun Widarma lain nemalan barang mireungeuh nu ngarongheap teh manehna kalaka molhok kaget malah teu puguh bulu punukna make ting sariak sagala rupa mireungeuh beungeutna Pamurtala anu garicu leuwih ti ukuran bet matak ngadatangkeun arateul kana beungeutna Widarma harita teh rek mireungeuh buukna
anu ngawid-wid panjang di Riaban katebak angin beki tambah-tambah seremna kaayaan wujudna nu memangna pikas bereun harita teh. Sampurasun waraya. Pamurtala uluk salam deui. Bari hate mah geus mimiti ngarasa tugena. Manehna geus bisa neguh pangna ieu jelema teh teu gancang-gancang ngawalonan lantaran mireungeuh rurupaan manehanana nu teu parok jeung nu loba. Ke. Saha teh ieu teh ha? Widarma bari rada mundur ngarasa paur sok sieun kumaha onam lantaran cek beja jurig guris teh nya kieu pisan beungeutna darekok sarta buukna panjang di Riaban. Kaula di kandang wesi. Kaula di kandang besi teh. Pamurtala nerangkeun panumukanana. Di kandang wesi. Di kandang wesi. Memang bener. Bener. Kuring teh di kandang wesi. Widarma beki kaget lantaran manehna geus kungsi ngadenge cenah urang kandang wesi mah lain lalaworakeuneun. Sumuhun ngaran kaula teh Murtala ieu teh. Pamurtala sakalian ngabejakeun ngaranna Murtala. Widarma kalah bulak-balik dina pananyana. Babakuna mah manehna ngarasa kaget nu lain lumayan. Nya. Nya kaula Murtala di kandang wesi. Pamurtala rada keheuleun oge dumeh nu ditanya teh bet kawas nu jantungeun. Nah bade naon kitu? Widarma bari luak lieu karita teh. Nempoan karena teu gera-gera jol bae manehna ngarasa seber nu lain di kieuna komo ari ret mireungeuh panonna maninga kencelang meles teu katemong bobodasna. Da memang kitu. Panon Pamurtala mah nu hideungna wungkul katingalina teh. Ya. Kaula teh sijal naroskeun ruyung kawung sun. Pamurtala mimiti nerangkeun maksudna. Ruyung kawung. Ruyung kawung usaha. Teu aya di dieu mah. Aya oge ruyung kawung bogana dulur kaula. Widarma beki mundur. Mun teu era ku kalalakian mah geus hayang belenyeng-belenyeng bae lumpat lantaran panyangkana bahwa ieu jelema teh ruksak ingetanana sigana mah. Sanes eta. Peryogi kuruyung kawung anika teh. Taranyeuna atuh di dieu mah ongkoh tangkal kawungna oge jauh tempatna. Kudu kaleuweung kitu tah sun. Iye. Nah, ieu jelema dimimiti rupa jeung buuk jeung sora jeung seuri. Aduh. Istuning nurub kapatutna ieu jelema aduh. Kisila. Kau ngahulang atuh Kisila. Eta Kisila masuk wakan nempas. Nu ditaroskeun teh ieu mah jenengan jalmi kitu dah kusim kuring teh. Pamurtala geus mimiti keheul bet asa nyarita jeung budak leutik wae. Oh, teu aya jenengan ruyung kaung di dieu mah atuh. Kelanan. Nah aya keperugian naon kitu baraya sun. Widarma ngadadak ras inget kakarna. Kapan manehna teh katelahna ku urang dinya mah nya si ruyung kawung.
katelahku babawaan anak minangka pakarangna anu tara lesot tina tonggongna karna Gening leres gitu di dia bumina ieu deh. Pamurtala rada-rada bear ngarasa bunga pedah nu diteangan kawas-kawas bakal kapanggih kumanehanana. Kelanan. Nah aya keprogian naon baraya teh. Widarma jadi ngarasa penasaran hayang nyaho karepna pang-pang nama ngarasa curiga bisi ieu manusia teh aya karepna anu teu hade. Komo lamun inget kana tempat panemukanana memangna teu salah-salah teuing lamun manehna jol-jol neuneun kacurigaan teh. Kieu ya. Perlu namanya derek nepungan Siruyung Kawung ide. Pamurtala ngadadak kakeheulna timbul deui. Asana teh naha mana talete-talete teuing ieu jelema. Sumuhun naon perluna kakarna teh nya maksa teh ka Siruyung Kawung teh naon perluna. Widarma oge rada ngarasa teu ngeunah pedah Pamurtala nemongkeun bubuden anu semu-semu morongos. Ai. Nah, mana talete teuing baraya? Hah? Andika anu ngaran Siruyung Kawung teh ha? Lain kaula lain Siruyung Kawung. Tapi kaula teh sakuduna. Kudunya ho kaula teh naon saestuna pamaksudan Andika. Widarma rada teuregeus nyaritana kacurigaanana ayeuna mah beuki namahan wae. Ya. Aduh ari lain mana talete teuing. Kaula mah hayang nyaho heula. Nah bener di dieu imahnya atawa lain. Perkara urusanana mah kumaha kaula engke jeung manehanana. Asana teh Andika teu perlu hayang nyaho atuh. Asana teh kacida-cida teuing ieu teh maneh teh. Saksian we engke di mana kaula geus adu hareupan jeung Siruyung Kawung atuh. Pamurtala geus mimiti naik amper. Ya, tapi kaula teh dulurnya Siruyung Kawung kaula teh baraya. Sakuduna kaula nyaho kana maksud Andika. Sahanu nyaho Andika boga maksud rek nepakeun rurujut inung rurusuh di dieu. Ulu. Ya. Ulu. Nah, aya manusia mana teas teuing. Jeung asana teh kumaki teuing. Yeuh, buaraya. Kaula derek nanyakeun nu aya batulapat tarina jeung Mbah Jagur ti ujung kulon. Saha? Mbah Jagur? Mbah Jagur? Jeung Mbah Jagur. Tetela Andika teh lain manusia euregeug lamun kitu mah. Widarma bari taki-taki geus cop bayan ieu manusia teh tangtu komplotanana Mbah Jagur. Bisa jadi pangadatang teh rek mangmaleskeun kanjeri. Kapan Mbah Jagur teh geus kungsi diragragkeun ku karna basa di Cikupa teh ya. Barang Pamurtala ngadenge caritaan Widarma nu sakitu resagna kana ceuli, sakitu peureusna kana ceuli, anareup teh beungeutna anu memangna geus poek teh mani keunteul perbaba getihna anu naek ka luhur. Ceuli ngungeng katorekan sarta daun ceulina ngarasa panas di disebit panonna anu herang teh bobodasna gular-gilar semu hurung. Nepi ka Widarma mundur sababaraha lengkah manehna ngarasa gigis nu lain di kieuna memang wewesena tacan kanyahoan. Tapi eta mireungeuh kaayaan beungeutna ditamah deui ngadadak manehna ngadenge sora anu ngawik-wik matak ting puringkak bulu punuk. Nu kadengena mah siga tina sirahna. Memang kieu kaayaanana Pamurtala lamun amarahna geus teu bisa dibendung deui.
adat-adat tereuh kenang mesi sesa-sesa zaman baheula waktu keur ngagugulung nafsu ngumar amarah dina ngalakukeun makayat sakali mangsa masok rajeun datang deui. Komo deui ayeuna sasat pamurtala teh meunang panghina ti budak masih keneh bau jadi ngao. Andi gade suudon teuing waraya. Taksiran andi kata can beruh ka kaula. Ngahina teh asa kasida teuing ye. Ha? Pamurtala bari ngeteyep ngadeukeutan Widarma. Tapi rek naon atuh nananyakeun Suriung Kawung. Ari lain rek ngalakukeun teu hade mah baraya ya. Widarma terus mundur sanajan bener manehna ngarasa seber tapi ari taki-taki mah teu burung. Hiji-hijina harapan pikeun manehanana ngambung-ngambungga karna supaya tereh ngarongheap. Ya. Kaula teh lain rek maksud goreng. Sanajan kaula ye. Kaula teh ye sanajan boga rupaan kieu patut lain rek maksud goreng. Tapi sanajan kitu kelakuan Andika asa kacida pisan teu merenahna lamun ayeuna teu dibere palajaran supaya Andika nyaho saha diri kaula nu sabenerna. Nyaritana kitu teh Pamurtala bari ngolebatina gerakan rawu kelong. Maksudna rek newak badan Widarma. Rasakeun kurang ajar sia. Rasakeun pangamuruh di kula. Heup. Hei. Maksudna rek newak badan Widarma moal ari rek dibinasa mah tapi ngan sakadar rek diwara bongan geus wani-wani ngunghak camplak kanu leuwih kolot umurna. Widarma atuh lain deui ngaranjugna. Sora anu ngawik-wik beuki matak namahan ting sareblak. Sedengkeun mireungeuh buukna anu didiaban oge geus lain deui ngajadikeun seberna hate. Tapi sanajan kitu Widarma teh lain golongan lalaki anu leutik buri, miuni hayam kabiri. Sakilat manehna ngalelepkeun badana jorelat luncat kagigir bari nyamberkeun dampal suku katuhuna kana bincurang Pamurtala. Bareng jeung eta leungeun katuhuna ngahiu kaluhur dipake nakis leungeun Pamurtala sedengkeun leungeun kencana ngangkang sahiba sirahna. Dina waktu manehna ngagila ka katuhu sangeusna dampal sukuna hasil dihanap barang hakan leungeun kencana teh diantap barah deui terus ngahiu krek ngahancap punduh. Ngan bae Pamurtala teh lain lawan atah-atah atuh. Sakitu bincurangna kungsi kabeunangan. Kawasna teh kumanehna teu dirasa. Barang kumanehna karasa hiukna nu rek ngahanca kana pundukna manehna lain ngejat tapi manehna rika tapak daku bari numpangkeun dampal leungeun katuhuna kana punduk. Dina bekna dampal leungeun Widarma niba kalawan sakuriwel pisan pigelang Widarma geus bisa kacerek anu saterusna dicentok ka hareup. Di dieu geus bisa kaukur kumaha kahebatanana tanaga Pamurtala. Eta we Widarma teh nepi ka ngalayang ka hareup ngaliwatan badana Pamurtala anu saterusna ngagedebut kana taneuh nya lumayan ari pek ari sek bae Widarma teh teu usik deui ku kitu nama sarua bae jeung dibebeutkeun ti luhur. Kurang ajar atuh da jelema ieu teh. Rasakeun sia. Tah kitu baru karena manusia anu asa aing teh ha. Pamurtala bari dongkok ngalagap angeuna Widarma. Ngarasa regreg oge lantaran Widarma teh ngan ukur kapaehan biasa. Ari nini ama anu memangna ti keur hoghagna keneh oge nyaksian tadi teh norojol katepas lantaran di luar kadenge anu ribut-ribut. Pararea omong
Ayeuna barang mireungeuh Widarma ngabebengkang kawas anu geus taya nyawaan ngagentak manehna asup deui ka jero. Puguh ti tadi oge geus ngarasa paur mireungeuh rurupaan pamurtala anu sakitu garicuna minculakna tina ukuran beungeut manusia biasa. Ayeuna katamah deui make mahala Widarma geus cop bae yen eta teh lain sabangsa manusia malah nyangkana mah kelong lalakina atuh ka pamurtala teh. Mikir kadinya ti antapara di jerut nini amah ka dapur ketayap muka pantok lalaunan. Kuliwed sasalingkeran di antara tangkal putih selong anu rajeg gigireun imahna. Geus rada anggang plecet bae manehna lumpat bari kewer samping. Ngaran-ngaran geus kasebut nini-nini dipake lumpat sataker tanaga teh puguh we awakna teh mani teu sirikna rarampeolan. Maksudna mah rek nyusulan karna nu harita keur ngalasuluh. Tacan geus sakumaha jauhna ronghiap teh karna ngabengkot nanggung suluh bari diiringkeun ku Ipah ngelek tolombong anu metung dieusi ku regang-regang kai. Atuh karna ariret kaninina anu keur lumpat ti babaranting nyamperkeun ka manehanana teu kira-kira harita teh ngarasa reuasna. Teu antaparah deui kubrag bae tanggungan suluhna digubragkeun dadeg-deg karna lumpat muruk ninina. Aduh, aya naon ini? Aya naon ini? Aya naon ini teh? Hah? Aduh. Gila capek aduh. Cilaka Ujang. Cilaka. Nya kunaon ini? Kunaon cilaka naon ieu teh? Bawa aki ini teh. Aki kunaon ini teh? Karena gempeur sok sieun akina manggih kecelakaan. Lain Ujang lain Ujang. Aduh celaka Ujang. Aduh tahun aya tahun Ujang aya tahun eta iti tahun aya tahun Ujang. Nini amah nyaritana sabulang bentor bari ditungtungan ku ngabiri-gidig sagala. Ai sing leres atuh nini aya naon ieu teh? Karena beki gempur Ipah atunya kitu keneh mireungeuh nini amah ngabiri-gidig teh manehna kawas anu gehgeran. Kerobak manehna muntang kana taklakarna. Tolomong suruhna mah cul bae tadi ge digubragkeun. Aya naon? Nya atuh Ma aya naon Ma? Nini aya naon nini atuh ieu teh asa reuas abdi mah nini ieu teh. Nya aya naon atuh? Eta aya taun jalu. Aya naon? Aya kunti lalakina jalu ya teh. Aya kunti? Nya aya kunti di diapan buukna. Ini malah menisieun pisan aya kunti ya teh. Aya kunti? Pilaku ini siang-siang atuh. Karena ayeuna mah jadi ngariuk kaget. Lain kunti kita kelong. Kelong ieu mah yo. Nini amah ngabiri-girig deui. Asa pilaku deui nini aya kelong wayah kieu. Apaan siang keneh ieu teh? Kalong panginten eta mah nini. Ih ari si Sujang, si di kelong. Malah Jang Darma oge ayeuna teh keur ngajehjer. Kawasna barek dihakan tak ku eta kelong teh Ujang. Pokna teh cenah si koreng teh si kelong teh cenah cicingna dina tangkal kawung cenah kitu maksudna teh. Ai. Asana teh pilaku deui atuh. Karena bari garo-garo teu ateul. Nya Ujang. Lain bet kegetret kitu kala garo-garo teu atul ieu teh naon teh teu buru-buru. Henteu kali teu buru-buru. Tulungan Jang Darma. Bisi kaburu dirawu ku kelong. Da kitu cenah eta kelong dedek ngarawu Jang Darma. Ari cicingna teh cenah kadang ku mama teh dina tangkal kawung cenah kitu. Buru-buru ka ditu aduh. Ayo Nyai atuh jeung mawe teh Nyai mah yo. Nini amah bari ngageuweung-geuweung incuna. Ke. Antosan tu nini mah dipengkernya antosan ini ye. Antosan ini mah ye dipengker ye. Nya tuh. Karena sanajan rada teu percaya oge tapi ari mireungeuh nini na anu sakitu dariana mah
manehna harita teh ngarasa reuwas oge. Belecet bae karena lumpat muru ka imahna. Ipah atunya kitu keneh. Ngintil tukangeunana nini amah macul bae ani praksisi jalan bari nungguan suluh. Barang geus deukeut ka imahna, lain deui karna ngaranjugna tetela ka tempo aya jelema keur lahaloho tumpa tempo ka jero imah. Ret kana buukna ngaramueuk di diaban. Memang geus mata kaget oge komo barang karna sidik kana rupana nyamuna sabah mun kuninina disebut kelong teh. Mur geus neuleu teh mah moal teu kitu rupaanana atuh eta jelema teh. Ari Ipah nu harita nuturkeun teu jauh manehna ngaraneg bari ngarawe leungeun karna. Manehna oge teu kira-kira kagetna tapi ari manehna mah henteu nyangka kelong atawa kuntilanak. Memang manehna teh ti heula geus kungsi manggihan pamurtala. Nyaeta waktu keur babarengan jeung Jaja teh basa keur maluruh bah jagur kalemurna. Kukituna geus teg bae dina hatena yen pangna pamurtala aya di dieu teh tangtu keur neangan karna lantaran Ipah geus ngadenge beja ti karna yen Jaja teh kungsi diragragkeun. Aya naon Ipah? Aya naon ieu teh? Karna oge milu ngarandeg ngaret ka Ipah gigireun. Pamurtala geuning eta teh Kang Karna, pamurtala. Pamurtala? Pamurtala teh saha eta teh? Pamurtala teh saha teh ya? Karena kaget dumeh Ipah mah make nyahoeun. Eta teh guruna si Jaja, Kang. Kapungkur kantos babarengan. Milarian bah jagur. Ayeuna pangna ka dieu teh tangtos bade males ka nyeri ka Kang Nana kitu maksudna teh. Ipah ngajelaskeun. Ai. Kutan? Kitu eta teh? Karena bari ret deui ka hareup ngawas-ngawas pamurtala. Nah anak kebeg teh manehna mani nyeblak barang mireungeuh Widarma ngacolopong di buruan. Puguh we pikeun karna mah jol-jol pudig-dig bae nafsuna geus teu bisa diampeuh deui. Barang manehna mireungeuh Widarma teh beda ti nu geus teu nyawaan. Dan tak pernah diseak gajreng bae manehna luncat buru ka pamurtala anu teu merapna ka pamurtala teu kira-kira ngaranjugna lantaran kadenge aya nu nyebrut tukangeunana. Rasakeun kurang ajar. Hap, hiat. Naon ieu teh? Rikat manehna malik breh karna geus nyampeuk pamurtala ngagentak ngejat ka gigir bari sungutna geus engap rek nyarita. Maksudna marek nanya heula tapi gerakan karena kacida cepetna sakitu manehna geus pindah tempat tapi karena anu memang ti tadi ge manehna geus ngahiukeun panarajangna gerakanana teu kandeg. Terus bae nyuruntul nuturkeun robahna badan pamurtala. Muangkelonan waraya. Kau dua rek nanya heula ieu teh. Pamurtala ngagorowok bari ngolebat pindah tempat. Montong loba miwir. Memang geus nyata anika mah jelema jahat. Karena bari narajang deui bari ngahiukeun jurus cibageunit harita teh. Rasakeun kurang ajar. Hap, ya. Ya, waraya. Sandang tu waraya. Kaula masanya kaya anu keur dipaluruh ieu teh. Maksud kaula di bangna datang ngalandokan ieu teh perlu neangan sirujung kawung ieu teh. Kaula teh. Pamurtala ngagorowok bari toleh seuri anu matak nyentarkeun kana hate. Pamurtala ngagorowok bari ngolebat teh nyingkahan para rajang. Montong nanyakeun seriung kawung baraya. Kaula sang hareupan murtala ha? Karena narajang deui nyebrutkeun jurus jongjolong notok. Tapi kaula mah teu maksud rek ngayakeun debutan deuleuh sia kurang ajar. Pamurtala bari ngarasa kaget oge dumeh ieu jalma teh jol-jol nyahueun kana ngaranna. Montong loba mibir. Naon perluna andikan nana sadulur kaula ha? Karena terus narajang deui bari hate mah kacida keheuna lantaran anu jadi lawana kacida pisan lingasna harita teh. Dina kokolebatanana teh estuning mata clear teu bisa ditembus ku jurus-jurus manehanana anu sakitu pinuh ku ijiran supaya ulah nepi ka meleset. Tapi teu burung bae pusplos ka tempat kosong. Eta mah salah manehna sorangan ieu.
andika anu nyata-nyata salah ngadon diributkeun ngadon ngaributkeun di lemur batur ha rasakeun baraya hap hiya karena nyeprutkeun di jurusna nah kumaha ieu teh itu teh ieu teh benang disabaran ieu teh menikah udah teu diberi kasebutan keur ngomong bisa kurang ajar ieu sakali ieu mah pamurtala teu bisa nemalan lantaran kakara oge manehna ngolebat kagigir nyingkahan para rajang manehna kaburu ngaranjug manten lantaran kalaban teu katiten nu jadi lawanna teh geus miheulaan ngacorelat motong pijalaneun memang harita teh karena ngagunakeun gerakan luncat warahan ti Tuan Behram nu pikeun pamurtala mah ngan ukur bisa ngagilak nyerong pikeun balik deui ke tempat tadi tapi karena kalawan kacida cepetna manehna sakilat motong deui jalan dina gerakan orai kobra sukuna ngajejak bincurang lawan dina malikna awak manehna terus ngahiukeun dampal leungeunna kana punduk pamurtala ngagentak tapak deku nu dimaksud pikeun nipu lawan saperti nu dilakukeun tadi ka Widarma tapi karena anu memang dina tingkatan pangabisana aya di saluhuran Widarma sakilat manehna geus bisa nitenan dampal leungeun musuh nu numpang dina pundukna ku karna mah jol-jol kajudi bae yen ieu teh moal teu mangrupa pitapak ku kituna karna ngabatalkeun niatna rek ngagebug punduk manehna terus runcat bari necehkeun dampal sukuna kana kekemplong pamurtala anu keur tebak deku puguh weden deui pamurtala ngaranjugna ari beg dampal suku lawan nyayang kena igana terus pamolah deui pamurtala terus bae ngacongkeng harita teh hap hiya ya Allah bener-bener urang dia mah jadi maten jelema di atas asar kabeh urang ajar sia teh pamurtala bari ngagentak hudang deui ku kitu teh mah manehna teh kaitung kacida kuatna cacakan umurna geus sakitu kolotna mah harita